wa yulhaqu bidzalika bai'ul abniyati bil labini, dipilukeun alias menang naon bai'ul abniyati ngajual pirang-pirang adegan bil labini kalawan bata, wal ajuri al ma'juni bizibli jeung adukan tembok menjaman ayeuna mah anu diadonan sarta kotoran hayawan. Bata kanyieuna teh tina naon tina taneuh, nyanyieuna teh diaduk geuning. Kan make cai, ari cai tina bak mah komo lamun caina saeutik nyaah. Caina teh ti mana tina balong. Di balong aya nu modal disiu ka dinya, tayna ka bawah sawareh ceuk kasarna. Dipake ngaduk jang nyieun bata. Ngajual bata eta hukumna meunang. Sanajan ngadukna make cai anu najis nya. Atawa kunaon we najis nama, atawa urang keur ngaduk anjing milu ngaduk di dinya nya, milu ngaduk bata nya ciring cincat maksudna mah meunang. Batana meunang dijual imahna teu jadi najis nya, pedah batana najis idla yumkinu tathiruhu illa bihadzmil bina, sabab hese nyucikeun najis tina bangunan, tina tembok, tina bata kajaba kudu diancurkeun heula. Hese dikumah gigirna buat teuing ayana di tengahnya. Wa isolul ma'i ila batinihi, jeung deui keur ngaduk cai pasti lain ngan ukur di luar hungkul tapi bakal ka mana? Bakal ka jero pangna taneuh nepi ka liket oge, pangna ngaduk nepi ka campur oge nya. Menang eta mah. Wa ka'annahum uktufiru, lain berarti teu najis nya, najisna mah anger ngan peda uktufiruhu dihampura, alasanana teh lidoruroti karena madarat. Afada dzalika ar-Romli, kitu kasauran Imam Romli. Hiji tah, dua wasaniha kaunuhu muntafa'an bihi. Nomor kedua, barang nu dijual teh kaunuhu muntafi'an bihi, kudu barang anu bisa dialap manfaat, walau ma'alan sanajan dialap manfaatna teh engke isukan. Hari kitu aya barang nu sok dijual tapi eueuh manfaatna. Loba aya namanya dina all shop online atuhnya. Dina online aya nu ngajualan angin dibungkus dina plastik tapi da aya we eta nu meuli. Teu ngartinya. Nu ngajualan angin udara asli pegunungan Cianjur, hargana teh 6.000 sakantong, padahal jang naon mun geus dibeuli nya dikieukeun dasar eta mah meureun beuki caliwara teh jadi beuki payu gitu. Teu meunang nya ngajual barang nu eueuh manfaatna. Aya manfaat mangan pedah isukan, ta eta mah mangga. Jiga ngajual naon nu manfaatna lila teh, jiga ngajual bibinihan, ngajual binih bayem, binih kangkung, manfaat teh eta binih ayeuna harita henteu jang naonnya binih. Manfaatna mah isukan nalika dipelak jadi ta eta nu dimanfaatkeun mah nya. Jadi nu manfaatna isukan eta mah meunang ya. Wasaniha bukti nu dijual teh manfaat, rek ayeuna manfaatna mah atawa isukan. Jika ngajual bibinihan kan harita mah teu manfaat jang naon, binih kopi, binih arba, binih
mahoni keur leutik jang naon teu manfaat binih tunun binih kadu montong ngan pedah isukan manfaat mangga tiasa dijual. Tadi dieu mah falayasihu teu sah naon bai umma laman manfaat pihi ngajual perkara nu teu aya manfaatna kahabati hintotin sapertikeun ngajual siki gandum mun bieu mah siki bibinihan nya ngan pedah hintoh gandrum naon gandrum siki gandrum wahasarotin jeung pirang-pirang gegeremetan ari siki gandrum kan eta mah dahareun yang ngajual gandrumna lain ngajual sikina ari sikina mah kan leutiknya siki gandrum hiji 500-an sanajan murah da eueuh manfaatna jang naon atawa ngajual kalakai bari hiji nya eueuh manfaatna kalakai hiji eueuh manfaatna beda lamun aya manfaatna kalakai ge saperti kenaon daun salam kan eta sanajan geus berbentuk daun bahkan kalakai eta mah manfaat beki jadi kalakai teh beki alus kana pasakan eta mah meunang aya manfaat ieu mah eueuh manfaatna wahasarotin pirang-pirang gegeremetan ngajual reungit ngajual rametuk ngajual laleur aya kitu nu ngajual aya ulah disangka eueuh aya ngajual sireum eueuh sote di urangnya latu kalu illal alko anu tara di dahar itu hasarot jang naon datara di daharnya ulah jeung deui di daharna ge kajaba di beulah kota mah aya kan nu sok ngadaharan sireum hideung di urang mangaranna teh sireum lada eta teh sok di daharan kumaha ngadaharna dicampurkeun jeung nasi goreng aya ngajeblag nasi goreng semut jadi laladana teh kunaon ku sireum nya ulah kabita urang mah nya akur jeung pedes juga nama ilal alko kajaba hileud bilatung mah fayasihu bai'uhu sah ngajual bilatung aya sok ngajual bilatung aya parab naon parab manuknya liman faatim tisosidami sabab aya manfaatna eta mah nya